Aya dua ujian nuku Allah Rabbul Alamin dibikeun ka manusia teh. Hiji aya ujian hasanat, anu kadua aya ujian anu sayiat. Naon ujian anu hasanat teh? Nyaeta anu araramis anu ngarareunah. Kabungah ujian eta teh hasanat, pan ngeunah kitu. Nu kadua aya ujian nu sayiat nu pararait. Kasusah eta teh ujian. Tah di dunia mah teu bisa leupas lamun teu susah bungah, lamun teu bungah susah ieu teh. Disebatna ujian. Anu bungah disebut hasanat, anu susah disebut sayiat. Kusabab eta ceuk Allah Rabbul Alamin maraneh kabeh geura takwa teh ngarah naon? Ngarah tahan uji. Ngarah tahan banting. Da jalma nu tahan uji anu menang untung dunia akhirat. Nu tahan bantingan dina hade dina goreng sami wae nu bakal untung di dunia jeung di akhirat. Jalma anu tahan uji nu tahan bantingan lamun leleutikanan di alam dunia. Kapanan contohna Mike Tyson pada apal ku sarareanya tahan bantingan 12 ronde didagorkeun teh kapanan teu labuh-labuh manehna nama tahan bantingan. Beda sareng Koboi Putra Ibu kapanan gebis ti saralak dina galengan oge kapanan ceurikna bea karepnya. Tah kaum ibu sadayana danu bakal untung mah dina hade dina goreng manusia anu tahan bantingan, tahan uji. Diuji ku Allah Rabbul Alamin kunu hasanat lulus, diuji kunu sayiat lulus, diuji kunu amis lulus, diuji kunu pahit lulus. Eta teh kanyaah Allah dunia sareng akhirat. Cekom ibu sadayana, nah atuh ajengan menikah bina-bina teuing nyaritakeun kana takwa teh da ti kamari ge geus nyaho kana takwa teh. Jawaban anu pokona mah kaum ibu sadayana nyaeta ngarah tahan uji. Sabab teu aya jalma anu leupas ti ujian ti alam dunia ieu, sedengkeun rata-rata jalma teh ari diuji kunu pahit masok lulus, ngeun nu tara lulus teh ari diuji kunu amis. Keur sangsara mah biasana mah wauh jeung hansip, jeung satpam jeung tukang beca. Gede wae meueusan pan teu pati hayang sasalaman eta teh. Teu lulus dina ujian hasanat. Tah anu takwa mah diuji kunu hasanat lulus, diuji kunu sayiat lulus. Datang pahit lulus, datang amis lulus. Pung wae nu takwa teh diapungkeun ku Allah Rabbul Alamin teh kaluhur. Diuji teh ibu naon diapungkeun kaluhur teh? Diogo dianteur sagala rupa kahayangna. Mun pagawe negeri ditaekeun pangkatna. Pung diapungkeun nae pangkatna kaluhur. Dagang kapanan lancar, tanina jadi, awakna cager, anak jeung bojo, anak pamajikan taraat. Lain wungkul taat lahir tapi taat batin. Taat salatna babarengan, salaki jeung pamajikan jeung anak jeung incu jeung minantu, inung bapa ngaduakeun, mitoha ngarojok, tatangga ngahormat. Kabeh pamarentah teu curiga kapan eta teh? Ngeunah kabeh ngaranna diapungkeun kaluhur ujian anu hasanat. Tah anu takwa mah tarata kabur. Ieu aing uyah kidul nulak cangkeng dina tak-tak, aing sia dieu anu pangbeungharna. Tara anu takwa mah tara kitu. Nya kunaon cenah ajengan nu takwa tara kitu, lamun diapungkeun kaluhur tarata kabur. Ngarti anu takwa mah yen ieu kabungah, yen ieu kaagungan teh moal lila tapi sementara. Sabab alam dunia teu abadi sementara. Kusabab kitu di mana diapungkeun kaluhur teh tinimang takabur mah nu takwa mah kalakah singkil rek ngajaga anak pamajikan bisi takabur.